Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu ari hadits al-hadiya asyara anu ka-11 an Abi Muhammadin eta tetep katampi ti Abu Muhammad Al-Hasan ibni Aliyin tegesna Sayyidina Hasan putra pambegetna Sayyidina Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tegesna cucuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rohainatihi sareng kesayangana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rodiya muga mikarido sahallahu Gusti Allah anhuma ti Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Ali. Qala nyarios Sayyidina Hasan bin Ali hafidzu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilaih kana cariosan anu neme. Hafidzu parantos ngajaga abdi min Rasulillahi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka kana hadits anu neme. Da' kedah ninggalkeun anjeun ma kana perkara yuribu ngaragukeun itu ma ka anjeun ila ma kana perkara la yuribu teu ngaragukeun itu ma ka anjeun. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadits saha at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wan Nasa'i sareng Imam An-Nasa'i. Wa qala sareng parantos nyarios saha at-Tirmidzi Imam Tirmidzi haditsun ari hadis hasanun eta anu hasan sahihun tur anu sahih. Al-haditsu tsani asyara ari hadis anu nomor ka-12 an Abi Hurairah eta tetep katampi ti Abu Hurairah rodiya muga mikarido saha Allahu Gusti Allah anhu ti Abu Hurairah. Qala nyarios Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan anu neme. Qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni kana hadits anu neme. Min husni islamil mar'i eta tetep tina sapalihna kasaean kaislaman seseorang tarkuhu ari ninggalkeunana itu si mar'i makana perkara la ya'ni teu bermakna itu ma hi ka itu si mar'i. Haditsun ari ieu hadis hasanun eta anu sae. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairuhu sareng salianti Imam Tirmidzi hakada sapertoskeun nu neme. Al haditsu tsalisa asyara ari hadis anu nomor ka-13 an Abi Hamzah eta tetep katampi ti Abu Hamzah Anas bin Malikin tegesna Sayyidina Anas bin Malik rodiya muga mikarido saha Allahu Gusti Allah anhu ti itu Anas bin Malik khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anu janten pelayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadauh Kangjeng Nabi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kana hadits anu neme. La yu'minu teu iman saha ahadukum salah saurang ti aranjeun hatta yuhibba sehingga yen mika cinta itu ahadukum li akhihi ka saudarana itu ahadukum ma kana perkara yuhibbu mika cinta itu si ahadukum li nafsihi pikeun dirina itu ahadukum. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al-haditsu ari hadits ar-rabi'a asyara anu nomor ka-14 an Ibni Mas'udin eta tetep katampi ti Abdullah bin Mas'ud rodiya muga mikarido saha Allahu Gusti Allah anhu ti Ibnu Mas'ud. Qala nyarios Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan anu neme.
Qala parantos ngadauh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'im muslimin illa bi ihda thalathin ilaih, kana hadits anu neme. La yahillu teu halal naon damu mri'in darahna seseorang muslimin anu muslim hartosna anu tos memproklamirkeun sahadatain, illa bi ihda thalathin angin ku salah sahiji tina tilu. Athaibu tegesna kahiji jalmi anu kolot, azani anu zina, wa nafsu sareng kadua jalmi anu ngahilangkeun nyawa seseorang bin nafsi ku nyawa deui. Watariku sareng katilu jalmi anu ninggalkeun lidinihi kana agamana itu tarik, al mufariku anu ngabedaan lil jamaati ka jamaah. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits saha al Bukhari Imam al Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al haditsu ari hadits al khamisa asyara anu nomor ka-15na an Abi Hurairah eta tetep katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu muga mikarido saha Allahu Gusti Allah anhu ti Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala eta ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ilaih, kana hadits anu neme. Man ari saha jalma kana eta bukti itu man yu'minu eta iman itu man billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhiri sareng kana poe akhir, falyaqul mangka kedah ngucap itu si man khairon kana ucapan anu sae, aw liyasmut atanapi kedah repeh itu si man. Waman sareng ari saha jalma kana eta bukti itu man yu'minu eta iman itu si man billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhiri sareng kana poe akhir, fal yukrim maka kedah ngamulyakeun itu si man jarohu ka tetanggana itu si man. Waman sareng ari saha jalma kana eta bukti itu si man yu'minu eta iman itu si man billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhiri sareng kana poe akhir, fal yukrim maka kedah ngamulyakeun itu si man dhaifahu ka tamuna itu si man. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits saha al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al haditsus sadisa asyara wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.